Kade ulah ya babasaan ahli hakikat nyaram ngaji ilmu alat. Kayak cenah aya ajengan nyaram ngaji ilmu alat. Lain nyaram Kang. Damun bisa mah alus ngan ulah kapitnah. Da ilmu alat lain ilmu Allah. So Kang. Lamun kapitnah di dinya mentok di dinya moal nepi ka Allah. Batur mengaji alfiah teh nepi ka Allah, ari mah mentokna alfiah, ulina alfiah. Pake neangan duit alfiahnya. Jor maknun pake neangan duit, maca kitab pake neangan duit. Lain ulah ngaji kangan tong kapitnah ahli hakikat. Lamun akang teu merhatikeun undang-undang Allah tina sabab urang ulin dina ngaji ilmu alat, dina ngaji ilmu-ilmu tertentu Kang. Eta teh kapitna ngaranna. Pek ngaji alat sing bener ngan kabeh ge da makhluk mah jadi sabab nepi ka Allah. Ulah jadi sabab hijab, kudu jadi sabab nepi. Karena boga duit nepi ka Allah, teu boga duit nepi. Ti mamana ge nepi. Mata harga jalma mah lain masalah aya jeung eueuna. Keur beunghar nepi ka Allah tina syukur. Dibere fakir nepi ka Allah tina fakir, tina sobar. Kabeh ge sarua hargana Kang, nu beunghar jeung nu fakir kakasih. Ngan lamun keur beunghar teu eling, ari geus fakir eling. Akang teh jadi teu sampurna kemarifatan. Mentak ceuk kamari ya Allah ngagonta-ganti naon waktu munah minah tem ada makhluk beda supaya sampurna marifat urang ka Allah. Mun akang hirup beunghar terus syukur ka Allah. Teu sampurna marifat teh Kang, da akang teu pernah ngesaan marifat waktu fakir. Batur mah aya fakir, aya beunghar, keur fakir marifat, keur beunghar marifat sampurna. Da aya nu marifat keur beunghar dibere fakir henteu Kang. Bener. Jadi rek nyampurnakeun marifat urang ka Allah. Allah teh ngarubah-robah kaayaan makhluk. Tak mun kamari beunghar aya fakir, kamari untung aya nu rugi, kamari boga aya henteu, ulah jadi masalah eta mah. Masalahna mah hate bisi teu marifat ka Allah. Lamun marifat terus mah di mana ge sarua hargana kakasih